Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Wadh-dhariyati dharwa. Demi angin puyuh nu ngagelebug. Falhamilati wiqra. Jeung mega-mega nu arangkeb. Faljariyati yusra. Jeung nu ting arangkleung kalawan genahna. Falmuqassimati amra. Jeung anu ngabagi-bagi urusan. Innama tu'aduna lasadiq. Saestuna anu dijanjikeun ka maraneh teh bener. Wa inna ad-dina lawaqi'. Jeung saestuna wawales teh pasti kajadian. Was-samaa'i dzatil hubuk. Demi langit nu sumawur jalan-jalanna bentang. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Saestuna maranehna teh dina ajaran anu disawalakeun. Yu'faku anhu man ufik. Dibalieurkeun tina eta ajaran sing saha anu dibalieurkeun. Qutilal kharrasun. Nya dilaknat anu ngabarohong teh. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Nya eta jalma-jalma anu moho dina kabodohanana. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Maranehna baris naranya iraha tumibana poe wawales teh. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dijawab dina poean maranehna disiksa dina seuneu naraka. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Diucapkeun pek gerara rasakeun ieu siksaan maraneh anu ku maraneh dipentasangkan buru-buru teh. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Saestuna jalma-jalma anu tarakwa di sawarga jeung di tempat-tempat sungapan-sungapan cai. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Bari maranehna meunang saniskara anu dipaparinkeun ka maranehna ti pangeran maranehna karana saestuna maranehna teh samemeh kitu teh jadi jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Salawasna maranehna kurang sarena ti peuting. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Jeung dina waktu sahur maranehna menta pangampura. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jeung dina perkara harta bandana maranehna nangtukeun hakna pikeun anu baramaen jeung anu barutuh tapi teu balaka. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Jeung di bumi aya ayat-ayat pikeun jalma-jalma anu yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pon kitu deui dina diri maraneh nya naha maranehan teu nitenan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Jeung di langit aya rejeki maraneh jeung aya saniskara anu dijanjikeun ka maraneh. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Demi pangeran numur bang langit katut bumi saestuna nya eta teh bener saperti anu ku maraneh diomongkeun. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Nah geus datang ka maneh carita tamu-tamu Ibrahim anu dimulyakeun.
para malaikat. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Nalika maranehna arasup ka tempatna, pok maranehna nyarita salam, manehna ngajawab salam pikeun kaum anu anyar pinanggih. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Jeung manehna indit ka ahlina kalawan rerencepan, tuluy manehna mawa beulem anak sapi nu lintu. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Sor ku manehna disuguhkeun ka maranehna sarta pokna, naha hante ditaruang. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Gebeg manehna ngerasa rempan ku maranehna. Maranehna nyarita poma salira ulah ngaraos rempan. Jeung maranehna ngabubungah manehna ku ngabejakeun yen manehna Ibrahim bakal menang anak lalaki anu pinter. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Kocak bojona ngocak beri nepak kana beungeutna sorangan sarta pokna. Apan kaula teh nini-nini anu hapa. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Pok maranehna tamu nyarita nya kitu pidawuh Pangeran salira. Sayaktosna anjeunna nu maha wijaksana nu maha uninga. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Pok manehna Ibrahim nyarita tuluy naon atuh anu dipimaksud ku arandika teh? Yeuh para utusan. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Maranehna ngajawab saestuna kaula sararea teh diutus ka kaum anu darosa. لنرسل عليهم حجارة من طين. Supaya kaula sararea ngabaledogan maranehna ku batu bata. مسومة عند ربك للمسرفين. Anu dialamatkeun ku Pangeran salira ka jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Tuluy kaula sararea ngaluarkeun mukminin anu maratu di dinya. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Tapi di dinya kaula sararea hante manggih imah muslimin anging ngan saimah-imahna. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Jeung di dinya kami ninggalkeun ayat pikeun jalma-jalma anu sieun ku siksaan nu perih. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Pon kitu deui di Musa nalika kami ngutus manehna ka Firaun kalawan mukjizat anu tetela. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Tapi manehna Firaun ngabalieur katut kaumna sarta nyarita ieu mah tukang sihir atawa jalma gelo. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Kulantaran eta kami newak manehna katut balat tantarana tuluy ku kami ditelemkeun ka jero laut
dina kaayaan dihinakeun. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم Jeung kitu deui di Ad nalika kami ngagelebugkeun angin anu ngabinasakeun ka maranehna. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Hanteu aya anu ditinggalkeun saeutik oge anu katebakna teh angin dijadikeunana saperti lebu. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين Jeung nya kitu deui di Samud nalika didawuhkeun ka maranehna pek geura sarukan-sukan maraneh teh nepi ka hiji mangsa. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Tapi maranehna teu daekeun nurut kana timbalan pangeranna. Tuluy weh maranehna disamber gelap bari maranehna narenjo. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Tapi maranehna hanteu wasa ngalawan jeung maranehna hanteu meunang pitulung. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Jeung kaum Nuh mah leuwih ti heula dibinasakeun lantaran saestuna maranehna teh kaum anu salawasna pasek. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Jeung eta langit teh kami anu ngadegkeunana kalawan kakawasaan jeung saestuna nya kami anu ngajembarkeunana. والأرض فرشناها فنعم الماهدون Jeung eta bumi teh ku kami digelarkeunana ukituna kami teh pang-alus-alusna nu ngagelarkeun. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Jeung saban perkara oge dijadikeun sajodo-sajodo supaya maranehna areling. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Pok caritakeun Muhammad ukituna geura paheula-heula ka Allah. Saestuna kaula teh pikeun arandika jadi tukang ngawawadian nu tetela ti anjeunna. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Jeung poma ulah pisan arandika ngayakeun pangeran nu lian di sagigireun Allah. Saestuna kaulah teh pikeun arandika jadi tukang ngawawadian nu tetela ti anjeunna. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Nya kitu henteu aya rasul anu datang ka jalma-jalma anu samemeh maranehna angin anu disebut ku maranehna tukang sihir atawa anu gelo. أتواصوا به بل هم قوم طاغون Nah maranehna teh silih wasiatan ku eta omongan malah maranehna kaum anu daroraka. فتول عنهم فما أنت بملوم Kusabab eta geura ngabalieur ti maranehna ukituna teh maneh moal digorengkeun. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Jeung geura elingan karana saestuna panggeuing teh aya mangpaatna pikeun nu ariman. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Jeung kami teu ngayugakeun jin jeung manusa angin supaya maranehna aribadah ka kami. ما أريد منهم من رزق وما أريد
أن يطعمون Kami hante miharap rezeki ti maranehna jeung kami hante miharap maranehna mere dahar ka kami. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Saestuna Allah nya anjeunna nu maparin rezeki nu kagungan kakawasaan nu kacida kuatna. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون Ukituna saestuna pikeun jalma-jalma anu darolim teh siksaanana saperti siksaan ka batur-baturna nu baheula kusabab eta maranehna ulah mentah ka kami sangkan diburu-burukeun. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Nya kacilakaan tina poe anu diancamkeun ka maranehna teh pikeun jalma-jalma anu kalupur.